Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh nyaritankeun tentang diat. Nusa kali deui di negara urang mah ieu teu kalaku. Urayan Al-Qur'an nu diuraykeun ku Kangjeng Nabi, diterjemahkeun ku para mujtahid, dikitabkeun berbagai mazhab, ieu teu kalaku lantaran lemahna umat Islam. Sanajan dina kitab Bukhari dijelaskeun al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka qaid horeng satungtung urang Islamna teu cinta dunia. Satungtung ulah mukhalid jeung ahli-ahli munkarat. Satungtung urang Islamna ieu bener-bener ngagungkeun ka agama. Kakarat ya'lu wa la yu'la. Jadi berarti lamun urang Islamna cinta dunia nu ku Kangjeng Nabi dikhawatirkeun ketika umat kaula cinta dunia. Mafatihu khazainil ardi dibuka, khawatir cek Kangjeng Nabi malah lundur ka tukang kuari. Ketika umat Islam mukhalid jeung ahli-ahli munkarat jeung kafir, khawatir cek Kangjeng Nabi kuari. Ketika geus teu ngajungjung agamana, maka dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi. Urang nu tilu eta kuari geus nemrah cinta dunia kabehan. Ku cinta-cinta na haram ge ditabrak, ngeridit bunga bang. Ieu ngomong bae sanajan terus bae ngeriditna. Sanajan terus bae ngagolang-golangkeun duit bang. Ngan ieu mah keur carita agama mah terus bae moal eureun. Deuk dipake deuk henteu. Ja aya hitung-hitunganna ieu ke di akhirat kakara karasa. Kok bae ku ari suadaekna. Lantaran kajurung ku hawa nafsu. Dititah urang ulah migur mukhalid jeung ahli-ahli munkarat, urang terus bae. Jeung kafir, jeung musyrik, jeung munafik, jeung nu tara salat, urang campur gaul, malah jadi bos urang. Iyalah agama ipis nomor katilu. Ketika geus teu ngajungjung ka agama sorangan, syiar-syiar agama geus dileungitkeun. Tanda-tanda keagamaanana geus dilenyapkeun. Kaliru antara mukmin jeung kafir sebab eueuh tanda. Geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Nabi bakal mundur. Nu tilu eta geus araya kabeh. Mantap pantes lamun Palestina digempur terus ulah nyalahkeun ka sasaha sebab orang Palestina nurutkeun cek orang Palestina kamari datang Syekh Abdurrahman bongan orang Palestina geus teu ngajungjung tinggi ka agama. Nah, disiksa ku Allah melalui peperangan. Carita hakikat. Zahir ramatu terus bae berjuang. Terus di Mesir atuh kitu keneh, terus di Syria atuh kitu keneh. Ya di Indonesia ge teu jauh. Mantap. Alhamdulillah urang kuari geus boga pemimpin anyar, presiden anyar. Mun kukula dibejakeun ai kula mah geus nyaho.
lain gaib sebab aya jelema datang ka imah sabulan memeh pemilihan awewe kitu buukna ieu adalah ngonde percis kos Megawati dek jadi presiden di zaman almarhum Abah tilu konde daratang ka imah tuluy ieu mah hiji berarti ieu alot jadi geus jelas kula geus ngomong kanu di imah ge sacenah nu di imah lalu ngomong salah imah we pokona mah sok aya nyaho bae asana tetep nu menang mah ieu Megawati berarti Jokowi geus teh kitu sababaraha urang lah nyaongan kula haju dibere isyarah aya tamu urang Gunung Karang geus teh keluar jelema ibadah bae ka Allah sacenah kieu sok aya nyobe sia mah moal dibere jauh sebab sia mah ka ditu dek minta impo bae bareres mau bae nu minta maca sholawat zikir impo malu minimal gede hutang datang cik manehanana eta isyarah tepat ngan tetep nu dipilih mah adalah nu lawana bae nu bakal menang na eta tapi milih mah ulah kadinya teu kahartipan ai milih titah ka Prabowo ari nu menang mah bakal itu atuh kula bingung kan jadi kos kitu atuh terus we dipikiran kunaon jadi kos kitu tetep nu menang mah itu ngan milih ulah ka ditu ya ayalah ngan lamun dicaritakeun teu bagus mantap lamun nu milih kanu eta nu kuari menang tetep kudu loba maca isyarahna seperti kitu ya tah kos kitulah keiraha-iraha mah tetep dibejakeun ngan kuari mah haneut keneh moal kadeui kege karasa ku urang kabehan ja pamimpin urang nyata-nyata atuh KPU seperti kitu paingan milih mah kudu kanu eta sanajan nu menang mah nu itu jadi aya keneh malah aya deui nu saurang deui mah nu mere isyarah teh masih di Kabupaten Tangerang keneh ngan ti loka panggijing jelema saha cenah kieu jurig meureun tah mah sia mah kadinya bae amang batur jurig meureun sarua isyarahna kos kitu keneh tapi per detik ieu ge masih keneh aya nu mere-mere isyarah teh berarti aya kompromi khusus wallahu alam kahareupna mah tah kos kitulah sabenerna nu asli nama kos kitu mentak tarik teuing teu kula lemah teuing teu sebab naon ari nu menang nangis di bejaan ku konde eta tamu ge loba tuh nu hadir dirinya ngan nanyakeun teu dibejakeun ka belah dieuna kos kitu nah ngan milih mah cenah ulah kadinya aya lawan meureun wallahu a'lam lumantak para ulama ahli-ahli Allah ahli ibadah tetep teu milih kanu menang sanajan geus nyarahun bakal eleh Habib Lutfi kurang kumaha Habib Ja'far kurang kumaha Habib Salim di Arif geus nyahun kemudian sababaraha kiai ngan sukut kajeun aya panitah antak nu teu milih teu baragus kabeh ge ngan aya niatan bagus doang Mas nu kuari mah sing loba istighfar urang kabehan sakitu bae geus jak kabeh geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz kabeh kajur didongkrak ku kumaha ge moal bisa
geus urang nolkeun deui urang bariasa deui eta pimpinan urang doakeun mudah-mudahan nyana bisa mimpin kalawan jujur jeung adil rakyatna bener-bener ngarasa dipimpin Indonesia mudah-mudahan aman ulah aya gontok-gontokan jeung ulah aya nanaon sehingga urang ibadah ka Allah tenang jeung tentrem sakitu ulah jadi masalah nol deui biasa deui tinggal urang nungguan kumaha kahari teh ieu mah carita tentang agama mengenai tentang diat nu ieu mah hanya koleksi unggul di jero hate minimal urang sanggeus nanyaho ulah ngaganggu ka batur lantaran sanajan di dunia henteu diadili jaeueuh pengadilan dunia anu beres urang nyaksian jaksa sakitu saremna horeng di satu kangeuna mah butuheun duit satungtung jaksa butuh duit moal nyaan dina mutus hukumna hakim jeung jaksa ngan bajuna doang hararideung jeung bareureup orenganan hatena mah geuleuk maleukmit dek mutus hukum kumaha mentak peradilan dunia mah sakikieuna bae tinggal engke di akhirat hakim jeung jaksa teh disiksana beda jeung batur kabedaanna batur mah digejeburkeun ka neraka nya mah diiris-iris ku hinis panai diiris ku hinis mah angel ngerina cek nya ieu dijeburkeun bae ka neraka moal cek malaikat ieu meunang hinisna ge ti pasir gadung cek ku hinis aduh udah eta bakalna jaksa advokat hakim beda siksaanana jeung nu sejen mah gejebur dikulub di neraka jahanam nyana mah diiris mik lain make seukeut lain make pesos seukeut tapi make hinis aju hinis geus wek diteuneunan jeruk yang ti mana meureun jeruk mepisna ieu mah hukum picis ngaranna nu kieu mah aya ke cerita hadis Kangjeng Nabi sarua jeung diiris-iris ku hinis Allah alam ke di akhiratna ieu mah sakadar caritaan kos kitu percaya urang mah ja ieu nu nyaritana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi jaksa hakim advokat anu teu jujur jeung teu adil mutus hukumna katongton ke ku urang di akhirat insyaallah kan sangkilan jadi kiai gerarisi kumaha risina lantaran geus loba pagedrug jeung keputusan negara tolak tilu tetep bae di negara jadi hiji kiai ini lu kuari loba tapi kukula kadenge kene loba kene kiai salah mah tetep tilu bae aya nu disogok make jeruk hasem entah cara tilu baik barang jeruk amis bener jadi hiji iya udah kiai iya tilu bain ko bro iya kuari ke semua aja lelah kan anu mutuskeun mantap kula lamun aya nu datang ke tilu acan-acan kiai anu mah hiji tuturkeun kiai anu kusia ayo engke di akhirat ngadu jeung aing waduh cenah kiai kos bapak kolot sampai kapan ngebel bawa mong saya geus ku aing bisa bodoh waktu ada milu keaturan kitab atuh mangga henteu milu atuh sabodoh kula-kula atuh nyana-nyana ngan kan geus henteu satu suara pek bae atuh rek kumaha ge keja aya itung-itunganna ieu di akhirat ieu manusieun ka Allah bae nusieun ka Allah tuh, tapi kan dibuktikan ku Gusti Allah asal tilu talak tilu dijadikan hiji rumah tanggana teh beres maju ku majuna tapi ribut bae kareng kosong mah
Tatanggananya ribut deui, keribut deui. Ketepugu. Dagang lagi ke hancur. Dan lain sebagainya anu dikenakeun penyakit nu model. Nah, ieu tilu dijadikeun hiji, nyala terus bae rumah tangga, tapi disiksa. Sebab hate leutik namanya nagenya ieu tiba heula ge jatilu teh tilu. Ngan ieu mah meureunanan ku kemanusiaan bae manusiawi. Karunya ku anak, karunya ku nanya hiji bogoh deui lah, geus bae anu ngameunangkeun ujung-ujungna sulit dicaritakeun. Nu datang ka kula bae ge nu gering, cek dokter ja sehat tapi jelema na gering. Terus tapi kan teu bisa reuy jeung pamajikan. Naon hatina? Ditanya ku pamajikanna, ieu kumaha jeung? Kieu bae. Cek di tanggal Ambon naon eta? Bukan siang aja di ditu. Malnya hoe pokona banget. Terus kenapa nyata? Naon artina kikituan? Nah, walau qala Zaid Umar Bakar dadap kolin naik parahu atau naik kapal. Kemudian cek Zaid kaki Umar teh Umar. Mana barang-barang sia mana? Iya jeung ieu. Geus aditu kalautkeun. Piceun. Meureun rada oleng ieu si kapal teh. Ala kadar oleng encan banget olengna. Cek Zaid Umar. Geus kalautkeun demi kemaslahatan kabehan. Ieu barang aing tanggung jawab aing. Kumaha tah lamun kos kitu? Lauqala lamun kita ngomong kaki Umar al-qimataka balangkeun barang-barang anjeun geura ka laut. Walaya domanu tanggung jawab aing sabar duiteun ku aing sia. Dibayar ku aing. Nu penting ieu balangkeun ka laut. Tah eta teh Ki Zaid ngomong kos kitu ketika datang ka darat domina katembuhan. Wajib bayar. Bahasana walaya domanu atau alani dominun sarua bae. Pokona mah balangkeun ku sia barang sia ka laut tanggung jawab aing ke di darat ku aing sia diganti. Zaid katempuhan wajib ngaganti. Tapi lamun kieu doang mah bahasana teh, mana barang sia? Balangkeun. Mar balangkeun ngan caku teh alki doang, henteu nyebutkeun balangkeun barang sia mar. Henteu Umar, aya geura balangkeun. Aya geura balangkeun ngan cak itu doang, alki doang, henteu make alki mataka. Tah eta kos kitu mah cenah henteu wajib katempuhan Ki Zaid teh sebab ngan sakadar bahasa alki doang teu jelas. Naon nu dibalangkeun teh? Naon ini dibalangkeun teh? Apa barang nyana, apa barang batur, apa diri manehanana atawa naon? Jadi teu jelas. Umar, aya geura balangkeun, mungkin pulpen balangkeun mah tuh. Nu mantak lamun bahasana ngan sakadar alki doang, nah ieu teu wajib katempuhan Ki Zaid. Wa inna ma yadmanu mutamisun li khofi gorfin gorok-gorokin mantan nanggung yane katempuhan mutamis anu nisan khofi gorokin lantaran kernasin kakerem walam yaktasona polil qabil mulki tetantung kamangfaatan malangkeun kan nu malangkeun nu mantak tetep bae wajib katempuhan. Aya hiji manjanik teh bentukna okos kitu jepretan ngun gede. Aya jepretan mah manjanik nengen leutik ku sorangan tah budak angon mah latihan perang ngajepret buah tetangga. Jadi itu mah latihan perang. Ngan buah tetangga korban. Kanjeng Nabi Daud itu hebat punya jepretan teh. Nah ieu jepretan ngajepret eta kan tetep bae kudu diincer heula. Eta jepretan leutik. Jepretan gede ditangtungkeun. Kemudian atuh ieu na gede karetna, wadahna gede.
eta teh ditarikna kan henteu bisa ku sorangan aya gede mah lantaran ieu mah perang mungkin bae nu dijepretkeunana batu mungkin bae atuh ieu teh bom antu ngaranna ge alat manual ieu mah wow kuai geus bakal kapake mau perang kos kitu atuh geus kali ini orang make jepretan kos kitu ikir cerita teori-teori zahir tapi kapan ari ahli Allah malain kitu urang menyatakan ahli Allah mah lain deui lantaran di dunia perkumpulan wali teh di Lubnan Libanon Israel berarti Palestina lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Asaib lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Asaib eta teh negara-negara mana perkumpulanana ketika endeu ka Lubnan ka gunung Lubnan eta teh singgah heula di Syria para Nujaba di Mesir para Asaib di Yaman para dan lain-lain sebagainya ya eta singgah heula ke kakarak geus di waktu nu ditangtukeun berangkatlah ke gunung Lubnan di dinya manehanana naon nu dibicarakeun ku para aulia-aulia Allah apakah nyana geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala urang menyaritakeun dunia kewalian kos kitu besi ente deuk daftar hayu ke dibere ku naon karangga kartu nama nah ieu kartu nama kewalian tah sia dibere ngan ke lapor ka mana ka Usada Insani edan ieu mah budak ya, jadi dunia kewalian teh kok gitu geus perkumpulanana di Gunung Lubnan engke di negara-negara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria Asaib di Mesir Eropa di Yaman terus lain dukungan ku urang osok di hadiahan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Rijalal Ghaib assalamualaikum ya Nuqobah assalamualaikum Nujaba ya Eropa ya Asaib eta kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu nah gitulah warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae encan anu salalet nu araredan tapi engke dibuktikan nama ku Gusti Allah terakhir Mahdi jadi urang kuari cerita segala khalifah cerita segala gitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi iraha engke kapan Mekah dilegaan Madinah dilegaan idinya bakalna engke aya jelema antara makom baina rukni wal maqam nyana salat bae dinya teu eureun-eureun salat bae Allahu akbar Allahu akbar asal salam Allahu akbar cirina geus dibejaan hiji irungna mancung kadua buukna kos Kangjeng Nabi turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi ieu nangke aya hunungan di dieu di pipina teh jadi moal keliru geus dibejaan tanda-tandana besi di lemur ente aya nu hunungan ieu Mahdi gantung ieu gahanan make bajuna dua lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup nu hiji jerona putih nu hiji di luarna hijau gagah kemudian make udang-udang sanes udang-udang make kurung ka dieu make tilu sorban ieu ge nu di lembur sok make tilu teh eta Mahdi eta sehingga ada Mahdi eta jadi Gusti tah dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok bacaan hadis mah mentak engke henteu kaget henteu aneh henteu keliru jaga dibejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu akbar teu mailu ka sasa Allahu akbar salat sementara di negara-negara geus kacau di mimitian ku Syria kacau na luar biasa Palestina Irak Iran Mesir Yordan
Iran, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama, mulai ka dieu ka ASEAN. Ya, mulai tuh Cikupa gitu. Itulah Indonesia terus aja mantak pemimpinnya mal nu baragus nu garoreng anu loyal terhadap Amerika. Geus dikitukeun bae. Urang satu sisi yang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun acak-acakan. Yang mau turun-turun atuh Mahdi teh. Mantak satu sisi orang menggebuh yang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia, khususnya umumnya di dunia ku kafir. Dominasinya kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Urang inget beka omongan nini urang baheula. Siang kebah. Hiji masjid, hiji gereja, katanya. Hiji masjid, hiji gereja. Iraha eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud. Eta ngomong kok salagahan ku ari tahu baruleun. Masyaallah karim. Ngomong asal lalagaan dia teh jago nya mah tahu buleud. Ya Allah, di pasar Kemis tahu buleud. Mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut. Diperhatikeun eta si naon nu baruleud. Henteu bae lu tadi naon barang di tengah-tengah teh coba beli. Keur mah lapar meureun. Tahu. Bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula, masyaallah. Ieu emak kolot baheula ngomong teu salah. Iraha eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud. Ja ieu. Berarti tukang tahu bolon ya. Tahu buleud bebeneran. Eta emak Gusti Allah Karim. Aju naon deui mah engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana kuari pisan. Mana deui naon deui mah di mana-mana sawah pelakna pelak listrik. Wah nya mah sawah dipelakan ieu engke mah nu melak pare listrik ya heueuh kuari. Wetan sawetan listrik malulu, kulon sakulon listrik malulu, atuh dipelakan sawah kumaha aja imah malulu. Nek dipelakan pare kumaha aja moal bisa. Beak bener. Engke mah jelema dagang ge dagang imah. Nah, dagang imah sih kumaha mah dipapanggol. Lo ngomong teh mah dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang imah. Aja urang meuli imah ge babari, janu dagang loba, hayang gonta-ganti imah bisa nya mah engke mah kos kitu tadi akhir. Lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja, masjid, gereja, masjid, gereja. Kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah ieu. Kepemimpinan ngan mudah-mudahan ulah terjadi. Lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu. Mantak muringkak bulu, mantak para kiai, para habaib nu ada di derenya. Ngan tetep mulai tetep ngadoa dimulai pertahanan. Ngana cara risik. Aduh.
Nges pokoknya nama KBG di bawah pimpinan nyana KB. Wabe diangkut ke Amerika. Urang menyeritakan tentang hasil bumi Indonesia ge pohara. Di Indonesia teh mun aya nyawa pohara ya sakayana. Kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200.000.000. 1.200 triliun saja salah satu tahun. 1.200 triliun coba eta. Mun dipakai beli bakso. Triliun jauh di telir lalagaan Indonesia teh. Emang kumaha gitu. Jadi mantek engap ge urang engap napas beul mun dipake ngabangun bangsa, masyaallah karim. Encan ya sababaraha dan lain sebagainya geus kudu dicaritakeun. Ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho. Kayak kekayaan dunia. Urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang. Harapan tinggal harapan kandas. Geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu. Kajeun geus. Ya kadituna ge emang mah min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu. Ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kewajiban urang mah memperjuangkeun. Menang jeung elehna mah lain urusan urang. Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang. Modal kuari ngaji bae dik diparakedekeun teu pokona mah. Kredit haram, bunga bal haram, dek diparakedek henteu. Mabok haram, zina haram, dek diparakedek henteu. Engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Nah, ieu carita kalut. Nah ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, bae dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kangjeng Nabi. Geus dicaritakeun lantak ulah aneh. Nah, di dijalan kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu. Nu boga duit, nu teu boga duit kan teu bisa. Nu teu boga duit teu bisa. Jualin eueuh. Harta di dia herit ya otomatis ngalawana tembak ya berangkatlah ke Saudi Arabia caricing lah di ditu karena hotel geus pararino ya otomatis di masjid dijabis di sekitarna karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi. Mana ya Mahdi? Mahdina masih di Madinah kene. Di Madinah berangkatlah ke Mekah keur ditaruguan. Mulai muncul ke salat bae lantaran tanda-tanda Mahdi geus dijelaskeun dina hadis engke aya seseorang diturunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain mau henteu kula lain Mahdi anta manillah tudaekeun ngaku kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakeun negaskeun bahwa ieu Mahdi disumpah takarak nyana nyebut naam ana Mahdi kabeh bid'ah jelema ayo bayunahu bid'ah wa huwa karyun padahal nyana nama tetep embung bae kitu ahli Allah ai kuari macan puguh can karu geus ngaku Mahdi tanda-tandana ge can karuhan Mahdi nyaho lain geus Mahdi deui masyaallah. Nah iyalah bakal jadi khalifah teh kos kitu ta Mahdi mulai berangkat pertamanya na ka Syria. Sebab Syria kacau na luar biasa. Cuman memehna nyana ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa. Jadi ngacek Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah. Sebab subuh datangna. Turunna subuh tegedam ya Nabi Allah. Maju. Kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umara'u. Kumuliana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro. Artinya sahabat pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din. Bahasa Kangjeng Nabi Isa maka nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam. Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat eta.
Citu bakal na Mahdi teh mantap besi engke aya di curug nu ka ku Mahdi. Pencet. Sia ada ke aya si Mahdi dipeujit ku sia. Disedekeun aing teh ku Kiai Uci teh blon teh budak. Paling Mahdi tukang lauk bandeng tah mah. Nah, si ade Mahdi asli tah kok gitu. Jadi kalau teh lamun mantap urang satu sisi terus bae berjuang, di sisi lain urang geus nyaho informasi di afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus. Ulah eureun terus mah. Engke masjid dibeuleuh man. Setelah ayat satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu musola, satu gereja terus masjid dibongkaran, dibeuleuh. Ketika orang terus berontak Amerika kan. Dajjal teh. Terus guys, ternyata resa. Terus gitulah. Dimulaian seperti itu. Satu sisi orang ngeri, satu sisi udah kumaha deui Kangjeng Nabi geus kos kitu nyaritaan. Kudu kumaha tuh Kangjeng Nabi terus bae zahirina alal haq ente maut jadi syahid. Ulah sieun guys. Mantak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad Syahid. Perang henteu di akhirat ka neraka. Aduh jorek atuh pan ge. Woi si Syahid ka neraka. Manya Syahid ka neraka. Oreng ngaranna doang. Jababaturan mah si Predi tadinya. Main cimplong. Ieu sekelumit tentang Mahdi. Sekelumit tentang kejadian-kejadian. Mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir. Dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih, kadang-kadang orang jadi semangat, kadang-kadang orang jadi frustasi. Ingan geus moal dagang lah. Dek nonton sararieun sakjana teh. Pamajikan kumaha nya Bang. Nu penting ada nangkarak geus. Apa itu? Enggak biayaan Bu. Nah iyalah di akhir zaman. Jadi urang ulah kaget, ulah sieun Palestina moal eureun perangna, Mesir terus gontok-gontokanana, Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman, bakal ditambah Yordania, bakal ditambah Maroko, Turki dan terus ka dieu ka urang. Ketika pemimpin terpilih teh pemimpin-pemimpin anu henteu berbau agama. Diunggal negara kitu bae. Urang lamun nyaritakeun Mesir, waduh pabelit. Pabelit jasa. Urang mun nyaritakeun Syria ku hari pabelit lantaran naon? Lantaran Amerika geus nyusup ka jero ka tubuh kepemerintahan Syria. Iyalah nu kudu jadi, lantaran diri itu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Sunni padahal di jerona horenganan kaum-kaum inkari. Katipu kan masyarakat. Jadi iya hese nebakna kuari teh, hese nebakna. Mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika, urang hese nebak deui bae. Hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon kitu menghadapi Amerika, Islam ge dibantai. Ieu si kumaha maksudna sedengkeun nyana tujuanna teh deuk jadi khalifah, hayang jadi khalifah, ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah. Kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar ieu urang toap diurut Baitullah bae sarua bae di dunia. Baitullah na eueuh tetep aja lain ka Baitullah ka Allah. Geus dicaritakeun pan kikituanna kalut gede bakalna. Masyaallah. Untung nu karolot. Kurang ge moal kebel deui. Moal nyaho nya nama geus kukumaha. Komo geus bengek manya kolot nya bengek. Taya keur carita alat manual manjani. Alat perang teh model kitu bandring jepretan. Tak ditangtungkeun. Ka dieu make karet. Di dieuna aya kulit. Ditarik mungkin kulimaan atau ku 10-an ditenden batu tarik datang mungkin batu mungkin bom ya bakal cerita zaman baheula kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak sniper buatan juga dipergunakan orang Palestina jelema keur nangtung bae kieu
tembak. Boleh. Di mana cenah ieu? Periksa ternyata sih. Kerbeujeuna kikian. Goler. Wah. Tengah goler di mana ya? Janakan nek lulungan aja kaget. Sieun, lalu pasan. Iyalah, pos gitu. Dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah kemutakhiran Amerika. Jadi bawaku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun, tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa. Iyalah, naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh. Ngan engke ketika Mahdi berangkat, kumaha bisa menang? Jibril dihareup, Mikail di tukang. Asal gak ada kayak Jibril, udah tenang, asal perasaan, tenang. Masya Allah, bimogaddamitihi Jibril, kepisakaihi Mikail, tukang diharap malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail. Berangkatnya nak. Wabe para aulia Allah nu aya di Syria, nu aya di Mesir, di perkumpulan, nu Jaba, Eropa Asoib. Rijalul gaib, wabe kumpul di Lubnan. Menyambut kedatangan Mahdi. Jadi Mahdi datang, sambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenaleun Imam Mahdi beda tembak nembul. Ngilahna cenah kadenge nang hati. Jantung tenang perasaan. Asal geus salaman jeung Imam Mahdi. Pokona mah moal teu rak ditembak. Aduh. Masya Allah. Coba kualitas salaman jangan Haji Pendi. Ngodar di dinya. Coba dia. Masya Allah. Tah. Hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah. Dek dibere kemenangan seperti gitu. Ya otomatis gagah tuh. Hanya nyana nu ngabeatna para aulia-aulia Allah nu tadi. Anu aya di Gunung Lubnan. Memang eta nu diparentah ku Gusti Allah. Para aktob kutubul aulia, nujaba, Eropa asaib, dan lain sebagainya. Rijalul gaib berangkat acak-acakan Syria, artinya orang kafirna. Maju kuari ka Israel, Israel digempur terus, maju terus ke Mesir, Mesir kitu kene kafir kucar kacir, terus ke Eropa ka dia, terus ke Australia, terus dunia, be kafir mah. Mulai khalifah nampak Mahdi. Geus nu menge kabar kafir biasa kadang aya kafir. Sinten? Enggeus, diomeng ke mah diomeng. Hanya. Engko ana apa di sini hanya. Kuari nyana ngomeng urang engke diomeng ku urang. Jakarta diomeng ku singkoh. Kumaha coba ayo deh kumaha deui. Geus kos kitu kaayana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur mujeuhna alot puari. Mantap urang mangan sakadar manusia anu lemah nu dhaif. Di urusan politik jeung perekonomian mah urang mah teu kabita, asal ulah diganggu agama bae. Kan sakitu urang mah. Politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu. Dina di organisasi aja urang mah teu betus. Di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang jangan terek ngebebener negara. Itu kene dan lain sebagainya, tapi agama mentak cek Kangjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kangjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama. Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina. Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama. Kangjeng Nabi teh geus kitu berarti tor diindikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus bener Kangjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Itu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Negara gitu make Al-Quran kecuali manusia-manusiana tinggal manusia nu dibabad. Soalnya di Palestina geus lain peperangan tah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. Dede geus lain. Nah, ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Moal turun Mahdi lamun teu acak-acakan kemah dibantu
ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap kuari teh urang lamun ningali para pi auliaeun pi walieun hese. Pi walieun teh hese tetep aya ngan hese. Naon nu mata hese na hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh. Kedua, pan wali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka teu mondok, sama lain dek jadi wali, sieun ka hansip. Itu mengasingkeun diri ngaranna lain dek ka Allah. Ya keur carita ti walieunana secara mata zahir hese, tapi Allah mah atuh mudah dek ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia. Itu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya. Tetap bae hiji Al-Qur'anul Karim. Nah, ieu mah manjanik alat manual dieusian batu ditarik ku sapuluhan ternyata meleset batuna lain ka hareup endahan ka luhur ajur ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar. Senjana bakan tuan teh beneran nih wah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi beneran meleset ditarik. Atau kumaha meureun geus cebril kalur raga kana bluk kaki Umar podar ge Umar. Walau ada lamun babalik ajarul manjanikin batu manjanik aiprak bakotala ahadar rumatihi ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayana ki Umar ande katana atuh dirokis tuh ya hudiro dianggurkeun separona wa ala akilatil bakin al baki saparona deui ka akilah albero matawakeuna ka batur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi ternyata kasalian anu endek dimaksud salian rumah walam yaksiduh henteu dimaksud eta teh khoto ngaranna nu dek dimaksud nama nu itu prak kena nu henteu dimaksud eta mah kaasupkeun kana khoto qasaduhu atau memang dimaksud ambun dama pilaso in galabatil isobah di panjang-panjangnya teh emang iman henteu digunakeun ieu geus biasa kieu wallahu a'lam bishawab.